wa hanafiyan tabahkan anu beda madhab nya eta teh teu tiasa atawa teu dianggap sah lamun teh mah berjamaah kanu beda madhab. Beda madhab teh kumaha? Ari di urang mah kecil kemungkinannya pindah madhab teh. Madhab urang mah Syafi'iyah ngamadhab ka Imam Syafi'i. Beda deui anu beda madhab sapertikeun anu naon di dieu mah teu dicontohan jeung urang ge kurang paham madhab Hanafi sapertikeun kumaha. Ari dirarampa pernah nuping mangan kulantaran teu aya coretna bisi salahnya. Nu jelas pala yasihu iktida'u syafi'iyyin bihi, teu sah salatna mazhab Syafi'i berjamaah ka anu ngamadhab Hanafi. Tuluy salit deui. Wasartul iktidai ayeuna syarat ngamakmum ya. Berarti urangnya nu sok ngamakmumnya, urang-urang. Hiji alla yataqaddamal muqtadi alal imami fi jihatil kiblati bi ghairil istidarati haulal ka'bati. Ulah miheulaan atawa ulah leuwih hareup daripada imam. Osok tara urang mah jauhnya imam mah di dieu urang di dieu. Moal mungkin boro-boro miheulaan sajajar oge urang mah moal tara keur mah sedek deui nya. Tah aman berarti nya aman. Pi ghairil istidarati haulal ka'bati. Kajaba lamun salatna teh dihareupeun Ka'bah. Kan ari dihareupeun Ka'bah mah kumaha ye? Nguir, imam di dieu, makmum di mana? Belah dieun Ka'bah, berarti posisi makmum hareupeun Ka'bah. Tah di dinya mah, di dinya teh di mana berarti? Di Masjidil Haram teu nanaon posisi makmum hareupeun imam. Balik deui ka negara urang. Fa in taqaddama al ma'muma ibtidaan lam tanakid sholatuhu. Ieu biasana anu berjamaah anu aya salat di masjid tuh datang hiji deui sok ditepak ning di urang mah nya. Salat we gigireunana tah. Eta teh lamun teh mamiheulaan ka imam sajajarnya ngan si makmumna jadi leuwih ti heula eta teh teu jadi salatna. Batolat fil jadidi naon sababna li annahu abhasu minal mukhalafah termasuk anu mukhalafah fahisah istilahna teh nyulayaan anu goreng. Naon atuh nu direken dina miheulaan teh wal itibaru fi taqaddumi lil qaimi bil aqbil mu'tamidi bil ardi wa in taqaddamat al asabi. Anu direken miheulaan teh lamun salat ngajajar ya nu direken ulah miheulaan teh naonana keneungna. Naon keneung teh? Tah ieu nu sok romeheun nya tah anggap ieu keneung. Nu ulah leuwih hareup daripada imam teh keneungna. Anapun ramona ieu teh naon imam dihareup keneungna jajaran ieu. Tukangeunana aya makmum keneungna mah beulah tukang ngan ramona panjang ka hareup ngaleuwihan ti imam contohnya aya ramona panjang sukuna berarti tah eta mah teu batal nya sabab nu direken kudu tukangeun imam teh naonana keneungna anapun ramo sukuna ka hareup malantad eta mah teu direken alias menang berarti gambaran suku imam mah buntet ari suku si makmum panjangnya jeung deui mani ngareneng-ngareneng teuing atuh berjamaah mah tukang we. Pedah lamun duaan mah aya kasunatan asalkeun tukang saeutik murupa sunatan nepikakeun kapiheulaan tah eta teh kenging nya. Jadi nu direken teh naonana keneungna. Panjang keneh teraskeun. Tuluy
Wasartu sihati qudwatil ma'mumi ayan wiyal iktida'a bil imami awil iktimama walau fi khilali sholatihi. Niat jadi makmum, ngamakmum berjamaah bisa direken berjamaah teh lamun niat ngamakmum. Urang sok niat ngamakmum. Sanajan eta niat ngamakmum teh terjadina di tengah-tengah salat. Harus teh niat ngamakmum di tengah-tengah salat. Ari mimitina mah urang teh henteu berjamaah. Ngan kulantaran gerakan urang teh aya wae sapaneurieun jalma anu gigireun urang nya, contoh salat duaan. Da ieu moal terjadi di urang mah nya. Pangna moal terjadi teh da urang mah teu apal nu kitu mah moal jadi berjamaahna. Jalma duaan ieu. Allahu akbar. Ieu ruku Allahu akbar. Urang ge Allahu akbar. Dina hate nya. Lamun dililakeun dipikir-pikir ieu teh salat teh ari sorangan ganjaranna ngan menang sabaraha? Menang hiji. Lamun berjamaah ceuk katerangan 27 sanajan aya nu nyebutkeun 25 keun we masalah eta mah nya. Tah, urang teh arek ngamakmum we ceuk urang teh. Maka menang urang niat ngamakmum di tengah. Kumaha ngabejaan imam? Kan lamun ceuk kasarna mah mang urang rek ngamakmum ngan urang keur salat posisina ieu hese ieu ngabejaan imam teh carana urang mundur saeutik ka beulah tukang atuh ku mundurna urang teh eta teh jadi apal lamun imamna apaleun jadi lamun imamna ngartieun ceuk nu gigireun teh mundur geuning si eta saeutik oh meureun si eta teh rek berjamaah ka urang tuluy we ku urang teh diniatan jadi imam. Jadi gitu jadinya mantak aya nu salat soranganing tuluy sok aya nu nepak lamun di urang mah dina salat anu kudu ditarikeun mimitina mah bismillahirrahmanirrahim pas rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim sabab pindah tina nu salat mumparid jadi naon jadi berjamaah jadi imam anu gigireunana jadi makmum. Jadi menangnya walau fi khilali sholatihi sanajan eta niat teh ayana di tengah-tengah salat. Maksud di tengah-tengah salat teh lain berarti salat diukur 4 rakaat dina pas 2 rakaat sanesnya. Maksud tengah-tengah teh asalkeun ti mimiti geus berangkat katungtung can nepi ta eta nu dimaksud di tengah ngan fi ghairil jumati salianti salat Jumat. Ari salat Jumat mah kudu ti mimiti nganiatanana nya. Bahkan keur imam ge wajib nganiatan jadi imamna nya. Cekap. Wa in kanat sholihatan 500 wal 100 lakin tayanul yadi mil qaryatin allati kata qadum wa ta'khur fa in tababi'an wa baqamul fal imam bi niati man tilata wilin batalat.